أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Eta sing jadi pikiran geus jadi bujang parawan, kaseputong milaraan komo mun wani ngalawan kasepuh, eta jalma pasti ripuh, bakal loba pangabutuh mun teu tobat jadi suluh. Nu jadi suluh naraka jalma kakolot doraka, Gusti Allah pasti murka ngasukeun kana naraka. Karama kedanga hurmat mun hoyong menang syafaat, tong wantun ngalawan omat, nurut pasti menang nikmat. Ari rama eta sepuh anu maparin pituduh, nu jadi anak sing rengkuh, senang nepikeun ka sepuh. Bapa teh tangkal darojat nguruskeun anak masyarakat, tiap isuk bapa angkat nyaaka putra telat. Bapanya ngabelaan anak sieun kalaparan, nyiar nafkah bulan-bulan saat can angkat ninggalan. Nyaana bapa ka anak kuli nanggung naktak mundak, suka najan lecet tak mun mikir dugi kabotak. Si bapa sok milarian artos pikeun anak jajan, keur bekel ka sakolahan bijil kesang tina badan. Najan capek teu dirasa, najan ripuh ge kapaksa, ngagunakeun pangabisa supaya anak sentosa. Usaha teu meunang embung, angkat ti struk-struk ti dungdung, neuneuda ka Maha Agung eta Bapa reujeng indung. Indung Bapa ngaduakeun ka anak teu eureun-eureun, indung jeung Bapa namplokeun doa jeung banda dibikeun. Sangkan anakna salamet di dunya jeung di akhirat, ti Allah